Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Muhairul Arifin, 13-12 tilu, absen 17. Artikel bahasa Sunda tentang kuliner karedok. Karedok merupakan jenis kadaharan khas Sunda pikeun maren ngan sangu waktu dahar. Cukup manis ajib tosi dina Ensiklopedia Bahasa Sunda, Alam Manusia Jeung Budaya Kaasup Budaya Cirebon. Karedok aya 3 rupa: karedok leunca, karedok terong, jeung karedok kacang panjang. Karedok leunca dijieun tina leunca anu masih hejo, bumbuna diwangun ku uyah, terasi, kencur, gula, bawang bodas, jeung suraung, kemangi. Rempah-rempah dilemuskeun dina lesung teras, ditumbuk leunca sareng kemangi, tapi henteu dugi ka leres-leres lemes. Bilang geus padet, karedok leunca siap disugikeun. Karedok terong dijieun tina terong seger sanes terong sayur, sakapeung ditambahkeun kacang panjang, bonteng, tauge, jeung kol sareng kacang string. Bumbuna diwangun ku uyah, tarasi, gula beureum, kencur, asam jawa, jeung oncom. Bahan-bahanna diiris-iris, iwal, seraung, jeung tauge tuluy dicampurkeun jeung bumbuna geus dilemeskeun. Salaku kadaharan karedok henteu ngan lezat tapi oge ngandung kandungan gizi anu luhur. Bahan-bahan sayuran anu masehata sareng seger dipercaya ngagaduhan nilai serat anu luhur. Cari dimimitina ku kagiatan Pangeran Surya Atmaja Bupati Sumedang dina kantor 1882 jeung 1818. Mancing atawa mancing di walungan, make jaring di leuwih kiara nu aya di walungan Cimanuk. Sareng rerencanganna geus beak tuluy istirahat ngadahar eta suguhan karedok di wargi desa sarta nyicipi karesepna saparantos mulih ti Kampung Dobol, jeung babaturanna ngajak datang ke kampung dahar karedok nu aya di Cimanuk, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Asal usul karedok dumasar kana carita lisan nyebutkeun yen karedok asalna ti desa Karedok, hiji desa nu disebutkeun tadi aya di pentaskeun walungan Cimanuk, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dini karedok teh geus aya tina tahun 1882 nu hiji eta kadaharan nomor favorit di wargi desa Cimanuk. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.